jelaskeun AA. Teteh hoyong curhat. Curhat tentang naon teh? Teteh mah sok karunya ke Ajangjeng. Emang kunaon Ajangjeng? Duka, usiga nama bogohon ke awewe tapi ditolak. Terus hubungan sareng teh ini naon? Nya, siga nama Ajangjeng resepen ka Teh Elis, teu ditarima meureun teu sepadan. Teh Elis guru ngaos barudaknya. Ningali Ajangjeng ngerem we di kamar, teteh teu tega is. Maksudna Ajangjeng antar ke kamar. Iya mam heula. Naon sih naon? Elis tak lain. Iya teh tacan emam tos 2 dinten. Mah mam mun Elis teh ka dieu mah. Nya, iya neng sareng Teh Elis. Ngomong ka geus kali itu dah. Sabarnya teh. Kak, geura tuh dong kapan karompok orang tuana Teh Elis. Emang kunaon si Jangjengna? Neng mah teu sanggup ningali Ajangjeng kitu we. Muhun, insyaallah nya Dek, engke ku usahakeun. Leuwih enggal langkung saya atuh. Buat sehat deui tong mikiran ting cinta. Sebenarnya si Yaya teh bogoh ka saha sih Pong? Sampai ka ayeuna saya mah teu apal saha awewe nu dipikar sepuh manehna. Kami ngagaduhan asli dina tieuseun tong hariwang jodoh. Jodoh mah urusan Allah atuh ya. Sakumaha diuber-uber nepi ka mudag-mudag kalangkang heulang moal bakal jadi ari lain bagian kana milik jeung bagian manehna atuh ya. Mohon da upami jodoh mah ku Allah ge bakal dicatetkeun moal dugi ka ditebihkeun. Jadi ayeuna mah balik deui kana niat maneh ya. Geus siap, geus buleud, geus mantep. Apa perlu wa dongkapan rumahna? Saha si orang tuana? Nya si Hayat mah hese udah giliran aya Neng Dedes ngejar-ngejar harita teu dipaju. Giliran anu hese udah. Dedes mana? Oh, Dedes putri Abi Nunung. Atuh teteh mah satuju. Tos deh. Ulah sok pipilun urusan masalah perasaan Yayat teh. Nya atuh maneh ge tong nyampe ka kegeringan kieu atuh ya. Lieur ka ana deh. Ye. Kurang jadi seenak. Dan tos atuh pamit halanya. Apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha mangga calik mangga. Ieu aya tanggung Umi. Adeni anu kapungkur ku adi ceritakeun. Assalamualaikum Umi. Oh, Deni nu ieu jalmina. Insyaallah Umi mah cocok. Punten kumargi abdi ka dieu bade ngalajengkeun ceritaan abdi. Kumargi. Tos, Umi oge tos terang. Titip wae ka Umi. Upami teh kaputusan mah kumaha Neng Elis. Mohon atuh Umi,
Alhamdulillah, mugi dilancarkan sadayana. Tenang Den, yang penting mah tos ikhtiar, santai. Mohon atuh Mi, abdi mau alami badai pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga calik ah. Sahade tapi Badai peryogi naon ka dieu? Maksud abdi ka dieu? tanya Umi di kantor heula. Abi gaduh paniatan nepangkeun pun rai. Punten peryogi kana naon kitu? Puguh rai abdi teh sigana mah terpikat ka putri akang. Punten, abi mah masih nyalira keneh. Maksudna rai abi. Oh hampunten, tesawios sanaos abi dongkap. Insya Allah hoyong nyaketeun duduluran. Iwana kisiraturahmi. Hapunten, upami tujuanna kana lamaran mah pun rai abi teh tos gaduh iketan nembe pisan. Sanes abi nampi kumargi dateng hoyong abi bikin bimbang ka sinengna. Insya Allah abi sareng Umi tos panceg ieu kana hiji jajakan. Nyamun atuh A, abdi bade pamit heula. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Dedes akhirnya pulang oge. Ayo atuh kalau Nyadi, teteh gak kangen pisan ka kamu. Mah, damang. Ke rumah sadamang mamah mah sampai ka Irahades atuh rek nyalira wae. Ih, Teh Dedes ayeuna mah gemukannya mah. Tos atuh mah Teh Dedes teh nembe dongkap. Maknya langsung ngabahas nikah. Karunya bisa capein keneh. Bogoh teh tuh udah kasih ayat wae buat mangkat sagala ke kota. Geus poho lain ayeuna mah. Geus. Dedes masakan jakal pulang. Ayu teh ka kamar wae. Mantun oleh-oleh naon deui Kang Gering dina. Mantun atuh kanggo mama oge Dedes mantun. Hayu urang dibuka di kamar. Ayo. Teu hayang mamah mah. Sabar ya Teh Dedes. Rios di teu nanaon Teh Dedes mah dari masa salah. Tos poho ayeuna ka ayatna. Alhamdulillah. Udah move on dong. Cuman tacan mendak cocok we. Sabar, berdoa terus wae nya. Biar atuh kadoana apena. Bantu doain atuh Dedesna tacan gaduh rasa ka apena. Ya terima we dulu. Yang mayusan si mama. Cinta mah da teu kudu kitu. Besok ada pengaosan di musola. Katanya ada ustadz dari Bandung, mau ikut enggak? Jam berapa? Kayaknya teu bisa deh. Neng bade ngagentos barudak ngajar ngaos. Minggu payun pan Teh Elisna bade nikah. Pasti Umi denok sareng Teh Elisna ge 1000. Perlu diantar. OTW ayeuna hayu. Nya entos, ke jajab akunya. Dita stay way jaga kos. Jaga kos wae. Kapan atuh jaga Ikhwan teh? J, curhat. Bisa teu nganter aku? Tam-am. Elis, tos nyeratan naon wae kanggo balanja. WO, Paratag, Son. Sadayana teh tos siap, alhamdulillah. Kondangan oge tadi tos rengseng kasebar.
Kunaon atuh panganten teh cambrut wae. Nuju teu damang sugan. Henteu Umi. Sok atuh carita ka Umi, aya naon? Elis teh asa gaduh kasalahan ka Ayayat. Salah tina naon? Atuh kapungkur kan Ayayat pernah dongkap ka rompok. Terus? Anjeunna ngedal ka Elis. Terus ku teh di kurang uwi datos Umi. Elisna bimbang. Nah, masihan keputusan ka Adeni. Tong sakawiwirang ka Umi. Yang salah paham heula atuh Umi. Kumaha teu salah paham? Ondangan terus disebar sadaya. Mana karek carita ayeuna? Mana tadi anu dongkap deh ka Umi? Hampura atuh Umi. Elis tos istihoro. Apos Umi. Elis oge mau masihan keputusan final upami Elis nanti yakin ka Adeni mah. Tos Elis, bogoda mah adatna. Mana rek milarian kumaha deui? Geus alus satuju. Angut pilihan abi mah. Nuhun Umi. Tinggal saling mengapingkeun wae, kajanten salah ti Elis mah. Ayeuna mah mantepkeun we hate Elis. Tong loba pikiran. Insya Allah Umi, Elis yakin. Bener. Keun dieu kumaha wae nyeratna. Sok Elis ayeuna enggal istirahat. Waalaikumsalam. Ya Allah, Teteh, iraha dongkap. Kamari wengi Lis. Elis teh sono pisan ka Teh Yati. Geuningan mau kesini teh gak bebeja heula. Spesial atuh kangge hari hak Neng Elis. Alhamdulillah ya ayeuna mah tos pendak sareng jodona. Nuhun teh, matur nuhun ya. Pan berkat doa ti Teteh oge. Nuju saribuk naon Lis? Aya nu kedah ku Yati dibantosan henteu? Teu aya, Neng Gelis, tos cicing we di dieu istirahat heula. Oge Bi, ieu Yati mantun sakedik bakpia si Jogja. Hatur nuhun Neng Gelis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalabat Kang. Mohon Kang. Mangga cali Kang. Mohon Kang, atur nuhun. Punten Kang sadayana janten pun maksad abdi ka dieu teh. Abdi hoyong nepangkeun rai abdi. Kaleresan ieu fotona Kang. Punten Kang, abdi teu paham. Mohon hapunten Kang sadayana. Abdi oge nembe terang bahwa pun rai teh geuningan gaduh pamaksadan ka pun rai si Akang. Janten abdi nembe aya kesempatan ayeuna ngadongkapan si Akang. Oh, rai anu mana? Rai abdi kapungkur sempet karompok tapi ku si Akang teh teu ditanggapi. Oh, yang itu. Nuhun. Upami kersa abdi neda dihapunten sagung-agungna. Sareng abdi nuhunkeun restu ti si Akang, telepat oge restu ti Sepun Umi. Punten Kang, sanes abdi nampik. Teu tiasa nyinglarkeun kadar. Kumargi minggu payun Neng Elisna oge insyaallah bade di akadan. Hapunten tinggal abdi sineng kata cara ilmina manawi parantos ilmu di bade permios wae atur nuhun. Kangge wanoja anu gaduh lembutna hate, langit gercaang dak dumadak jadi cedeum. Kangge wanoja anu gaduh lembutna hate,
Tos lami akang ngaraos perih ngantosan, poek ukur ngeukupan nalangsa. Kangge wanoja anu gaduh lembutna hate, akang hoyong ngesahkeun anjeun. Reus kumahontal kahayang, tapi teu eling kana ageman. Kangge wanoja anu gaduh lembutna hate, asih dina tiisen pamugih henteu dipulang seungit. Duriat ayayat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum anak-anak. Tepangkeun nami Teteh Sinta. Dimulai ayeuna duka nepi ka iraha, ngaosna diajar laku Teteh mun. Naon Bu, geuningan henteu ku Bu Elis deui. Ih, lamun henteu ku Bu Elis mah kuwi ah. Assalamualaikum. Emang Bu Elisna ka mana Bu? Mohon Bu, mohon abdi oge terang Bu Elis bade nikahnya. Kamari nepi ka mana diajar ngaosna? Hayu, satu acana dimulai, dikawitan heula ku basmalah. Ingat, sagala sesuatu ge anu bade dilakukeun kudu dikawitan heula ku basmalah supados kenging kaberkahan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha Neng tadi pengalaman pertama ngajar mulang kalina? Alhamdulillah Teh, seru. Alhamdulillah atuh, kita titip barudaknya. Siap, siap. Apa sih yang gak buat calon pengantin baru? Bibi kesabarnya Neng. Toib, insya Allah. Neng daripada di kosan, mending tinggal di diwe atuh maturan Umi. Siap, siap. Tapi upami ngajak rerencangan yus ente. Banyakan sudah Neng. Jah aku ai banyak teman ke koordinasi dulu. Kumalai, ayeuna mangsa mendingan lain. Ampura euy, kamari teh bisa ngajenguk. Alhamdulillah Pang. Geus lae, tong dipikiran, tong nyesel. Urang apal kumaha perihna, tapi meureun geus garis bagian maneh. Nyapong insyaallah. Sakabe jelma pasti bunga ukur keur bagja. Tapi jelma nu hebat pasti narima kusabab urang masih dibere ku kapeurih. Bener Pong, tanda ujian sakumaha kadar kasabaran ka nyeri urang supaya bisa ngampura batur. Tumben asup kana obrolan Pang. Ade si Pe ka mana? Geuning tumben teu ngumpul. Si Pe tepan mangkat gara-gara si Dedesna teu ngarespon-respon acan. Siga nama teu si kalai teu si Pe cinta teh ditarolak bae. Kadar Allah teu sakabeh kahayang bisa kacumponan. Can kana waktuna lae. Geus daripada lieur ngopi be ngopi ayeuna mah ngopi. Ngopi deui. Kumaha atuh kawinna?